naon heula mana nok jeung hayam halus tekan yang heula nok atuh ai nok di mana bijina di hayam berarti heula hayam sia teh bener heula hayam ai hayam di mana tina nok cing heula mana nok jeung hayam heula jika nama emang nok jeung hayam teh balap goblok sia teh dan nok mau sukuan itu dan ngagoreng so heula mana nok jeung hayam Aisyah teu mikir hirup teh ai barang nak nok di dieu aya eueuh ai hayam eueuh ai nanyakeun hayam jeung nok heula mana cing mikir taluk dengekeun aing ngomong heula mana nok jeung hayam heula nok tah kitu ngomong dan diomongkeun ku aing teh heula nok hayam nok geus sok ayeuna heula mana hayam jeung nok heula hayam tah kitu heula mana nok jeung hayam heula nok kitu eta kudu mikir kudu kreatif teh beda-beda teuing ngalawas teh pugu-pugu teuing Taina nanyakeun heula mana jeung nok hayam. Heula nok kene. Alah. Kumpul. Di denge teh gitu. Nah. Heula mana si hayam jeung nu golotrok. Pinah ka dieu pinah si teh. Naon dengekeun ujah. Suara naon. Sada kue mari. Punya kue mari gitu buat dulu gitu. Hei, manusia. Syah. Si ngomong teh. Ini kumaha lamun pegat jeung gerong teh. Duli jeung gerong aing. Kumaha mun pegat? Saha? Alah, mun cawerang goblok si teh. Geus sora piduiteun. Ini ngopi duiteun sasora teh. Heumpeng. Mau jadi harta banda. Moal mun ngarentankeun. Ai hayang ka Dewi Persik ya mah. Ai sara juara. Dengekeun. Syah. Saha? Suara harus bosorom lah. Udah kaget euy. Yo. Ka dieu. Alah anjir, sia. Ketika tepugu bentukna gitu. Rupaan Gede hate aing ayeuna. Nah, aya we. sugan teh kuring nu goreng patut tikeun aya nu leuwih. Aya nu leuwih teh. Lain nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur. Denge ku ya. Denge ceuk. Naon cenah? Aing jiga cikur. Manehna jiga jahe buruk. Jika mangis meteng. Lamun dina mobil mah. Naon Kang? Dewek sedan. Dawala. Dawala si lain truk. Ari eta nu Ai si itu nu jabrik ti kotok. Jauh aja tina mobil kana ti kotok atuh. Itu saimang atuh. Dimitira kepancing ya. Lamun dina gedong. Dewek imah loteng. Kuring si lain imah bilik. Imah bilik. Ari aing teu boga imah. Ya mungkin ya sama aja lumayan. Gitu Pak. Itu boga imah macan. Lamun dina erloji. Cing. Dewek Seiko. Kuring Alba. Ari aing mau kieu mah. Leung kene.
aya nyamuk boga menang mau Boga menang mau oge. nyamuk reung ada nyamuk tuh. Ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku inung keluar tina palawangan inung biasa. Tina rahim Ai kuring siling mah ngukut. reung ada kukut teman. Ari si itu mah tina teh munding bijina. Si anjing. Sakit mah teh amak kan. Sabar saudara hate. tetap nyeri mah Lin sakitu mah. Sabar Kuat kene sakitu. sabar. tetap nyeri mah Lamun dina inuman Males dia ya dia. Kopi. sok sia. Dewek Bir manis. teh kotak. Kuring seprit. Hai, hebat. Ari aing cikiih. Cek, sabar hate. Sabar hate di dapur si anjing tuh. Jangan sabar lu kekasih. Sabar hate. Sabar anjing awas ya. Jangan sabar lu kekasih Cina. Lamun dina kue. Dewek kue mari. Kue mari teh di kumaha nu buleut ning. Bulan. Can apa meureun. bobo di ditu mah Ai kuring lapis. Ai lapis nu kumaha? Aya we ngeunah. lapisan Lapis legit. Aing pasti aing. Pasti nu goreng. Sok naon aing sok. bere nu alus Kang wa kasih udon. can kuku Ieu teh siling teh pangalusna. ulah wa kaambek Dewek ranginang. Nu tadi aji tuluykeun. Si lain dawala opak. Ari aing kelana. Tenang dalam kene kue. Loba dahar. Sabar. sabar tawakal Jangan sabar. Sabar. gini nak Maneh dawala nyaho ti ucing. Apa? Ti ucing digaringkeun. Terus make obat nyamuk. Terus diijikeun di talian. Tah si lain mah nu bieu. Nuhun anjing. Kita kadenge kulit Italian we. Halus teh ka Halo, kadenge kulit Italian merukan barang nikmat. Artina di talian teh teh barang halus. Halus. Barang mahal tuh. Halus. Alah. Sabar. Ya, beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk. Oh, atuh resep. Aduh. Resepna naon? Dikumpulkeun. Terus siakeun hees diuwelkeun pada ti ucing. Males. Alah, males urang euy. Dek ka mana maneh? Jeung saha ngaran? Bade ka sawarga kuring teh. Hah? Dek ka sawarga. Puh. Sawarga. Emangna sia teh sok salat? Warga ka apotek. Emangna aing salat kudu bebeja ka sia? Balaka. Bener sia sok salat gitu? Dan sawarga mah keur jelema nu sok salat. Nu sok salat moal ka sawarga ka neraka. Anjir. Woi, Ieu jelema yang berbelat-belit ya. agama anyar Brutal. brutal. Ngabulak-balik akidah. Agama anyar bener. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Aji teh. teruskeun Bedakeun sia. Ka Menteri Agama bae. salatna nu kumaha gitu Naon alesanana sia teh? Sok. Lamun si lain mawa lantang, sok ditunda. Ai sok teh naon? Hecul tah. Sok dirinya mah deui hecul salat. Sok ke salat nama diantep. Tah eta teh ka neraka. Teu ngarti. Teu ngarti. Woi, sok salat teh cul salat Tadi dewek mah sok salat teh cul salat.
penting siapa mau duit teu. Karena materi. Karena Maksudna naon? Lupatkan dulu. Dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. Allah. Iya. Emangna ieu teh tanah si laing gitu. Ieu teh daerah kakawasaan aing. Saha nu ngaliwat ka dieu kudu mayar. Lamun teu mayar modar. Wah, teh apal. Iya. Jik. Macam-macam gitu. Naon sia tua ya? Homo sia teh. Lain kuring mangabejaan bahaya di dinya. Bahaya naon? Di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu. Wah, jelema bahaya sangat. Nah, sangar di jelema teh. Ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding. Anya serang neangan lawan. Saumur hirupna canyahoun digetih sorangan. Kan. Gerape pecahkan dagor tasirahna kulinggis. Kuat modar. Wah. Wah, itu. Lamun hayang salamet kitu oge. Tapi kuring teu boga duit, tong aya alesan naon-naon. Kepercayaan. Aya eta naon sia? Dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan. Ieu mah surat. Padiekeun. Duit aing nyaho. Nyaan surat demi Allah aing mah. Lain duit. Pasrahkeun sia. Jika galikeun ulah ku aing cokot lamun nya surat. Ulah. Tuh berarti duit. Kumaha teuing euy. Sok digibikeun semua. Jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung sok. Tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun. Nutup tah. Lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat. Lamun ngagrup jeung aing hade ieu jelema. Halus. Pananya kabeh kageuleun. Halus menjadi grup teh kompak. Siekan sok lamun kitu carana sia. Sok ukikeun sia. Hoi. Nyaan pinteran euy. Gerakan naon teh? Gerakan talakai ketebak angin. Eta teh. Hoi. Anjing. Gerakan naon? Gerakan naon? Anjing euy. Luar biasa ini karontok angen di sunul. Wah. Kuhuluna kadung teu diteke we. Bun benang. Balangah atuh. Ya, bun benang mah pasti. Weta. Hoi. Anjir. Nyaan pinteran euy. Pernek-pernek ya pintar. Pinteran euy. What? Sok sia. Lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh. Sok ditutup liang ti korok wae. Ya tuh. Ada aya eta gerakan. Gerakan naon eta? Eta gerakan naon Kang? Gerakan timbangan. Oh eta teh. Kamana beratna musuh bawa kayaknya. Jadi lain aing nu notaukeun sia notaukeun maneh. Kebawa ku tang. Rahasia teh sebenarnya mah. Ulah dibejakeun. Kudu Ya, aduh. Luar biasa. Ahli ulin. What? Tah, tuh. Kemana Mio? Tah. Anjing. naon? Beungeut aing kana tai muning. Hakan. Wah, batur nya. Ya, Ulah, ewah kebung. kebon. Alah. Enggak.